Wah, winter ka mana ya teh bah? Meni geus hayang sakola. Jang. Ke lanan. Ayeuna teh keur kieu ieu teh. Kahiji keur corona, anu kaduana urang teh ieu teh sakola teh pan diprekeun. Atuh ka pamarentah barudak teh sakolakeun we karunya di imah wae. Leuheung lamun dibiayaan mah cicing di imah teh. Toboro kitu tingali awak wae geus teu di baju-baju acan. Terus ayeuna kudu cicing di imah diajar bari jeung teh sok HP-na, bari jeung teh sok pulsana, bari jeung teh sok kuotana. Narek kumaha ieu teh nagara teh. Abah ujang ieu meuni geus naon speak sagala teh di baju-baju acan abah. Cing sabar we jang. Da kumaha atuh da. Pan gara-gara Covid kieu teh jiga kieu teh. Covid teh jigana mah di nagara urang mah bakal lila jang. Nah cenah beuti lah da dipake ladang bisnis, dipake ladang usaha. Sagala diayakeun, anu teu wajib ge diwajibkeun diaya-ayakeun coba. Tungtungna mah nu sangsara nu beunghar deuleu. Eta kitu bah. Ujang mah meuni geus hayang panggih jeung babaturan. Geus teu boga kantong, teu boga buku. Diajar henteu. Padahal eta teh aya mayar mah kudu ka sakola teh. Ka sakola teh mayar mah kudu full. Buku kudu dibeli. Kumaha atuh ieu teh nagara teh jiga kieu nya. Sok araremutan kamu kasadayana hatur nuhun ieu mah abah pribadi ieu.